Aduh, manggung asa di lapangan sepak bola. Asa di lapangan sepak bola. Ini teh asa di Senayan. Aya lagu tamat kecrek ngarodon. Maklum sih ya mah. Nah, maklum. Mun bae jalma mah ulah sok gerah-gereuh ka batur can puguh bener manehna ge. Naon saha nu gageureuh-geureuh saha? Ngaran-ngaran keur purun mah masing batur eureun ge urang mah tara. Da kudu tartib sagala ge. Urang di imah, urang jeung pamajikan keur purun mah urang pamajikan eureun urang mah ngadeluk we hayu. Tong kudu dibejakeun dinu kieu atuh. Urusan keluarga mah. Bejakeun da ieu teh urang teh ngahibur panganten anu arek ngamah rumah tangga. Waduh, aib cenah. Aib. Apal aib. Ke ari imahna aib di mana deh? Eueuh imahan. Terus Urang mah nguruskeun anu arek rumah tangga maneh aib. Bapak ngomong-ngomong urang keur ngagarap pindah pagelaran seni calung. Sagala rupa urang kudu nyeni jeung sagala rupa urang kudu enak ditingali. Lain ek ngeperan yeuh. Lain rek ngiperan kaos tangan nepi ka dipake maneh. Aduh, aing. Buka kaos tangan. Tong make. Anu make kaos tangan deh. Maneh? Aduh, aing. Tah. Waduh, teuing. Lain kaos tangan jureg kena hideung sia teh. Ieu teh street. Urang mah street teh sakulit sadaging. Ieu teh jaman teh sabaraha urang? 5. Nu nyorangan opat. Maneh atuh ngomong lain palahak polohok bae. Sia mah palahak polohok ucap dicap aya cak-cak capluk. Geus ulah sok lemahkeun ka batur, urang lemahkeun ka batur. Ngerak. Urang mah geus nyerewelan manehna kucak-kicak unggul. Ngomong. Tong sesentak atuh. Ulah sesentak. Boro-boro sadar ari. Terus. Geus. Oh, maneh. Udah urang geus hayu ti tadi ngomong maneh ka melohok bae deui itu. Waduh. Tengah cengir cenah atuh bobo. Ulah galak teuing ka batur. Haling lah di dieu. Haling. Sing bae sebuku pertempatan geus sebuku pertempatan hirup teh. Urang mah narek ka mana dia? Lucit ampun. Ayo bae nutup motor ka basiran eueuh jangan. Wah, mati ke bos. Tah geus berat ya. Berat. Tuh, aya nu ngaran deh. Tuh nya. Narek ka mana di maneh atuh? Aduh. Tah nu disebut jalmanya Ogado teh nu kieu. Nyabak ke temen. Nyabak. Maneh. Aku lengket 3 perangkok. Ya lucit. Kayak maneh pernah dikeprok kan? Udah japati teh. Wah, alus cenah. Kadieu geura kadieu. Lain sih eta mah kapan jari tapi erosi. Emosi. Itu benar-benar ting lain ngaji ieu. Kadieu manehna kadieu geura. Lamun ngaji kudu bener. Ihfa, ihgom kudu bener. Itu maneh pernah ngaji? Lamun salah ihgoni. Nih, eueuh di Quran. Oh. Kapan eueuh ari ihgoning mah aya teh dina Quran mah ihfa, ihgom. Geuning ari guru ngaji. Ngaji ka muridna. Yeah. Sok cenah sing bener ari ngaji teh. Bener. Ihfana, ihgomna. Burakna teh salah cek guruna teh. Ih geuning celah. Oh. Kadieu maneh Bapak kadieu. Kadieu maneh. Lah ka dieu we nu butuh atuh. Bapak, come here. Waduh, yang nyohil dahar acan. Bahasa Inggris dusun. Bahasa Inggris, come here teh bahasa Inggris. Apa tuh maneh bahasa Inggris? Nah, apa? Bener. Kurang kapan di Inggris bare teh menang 3 tahun. Saha? Kurang Sekolah. kasab. Goblok. Bisa maneh bahasa Inggris bener? Bisa. Aduh. Atuh maneh deui kode sing bener urang. Komekeun ti hangmik teh. Cing. Ayo we diulah alin mik. Lamun maneh bener bisa bahasa Inggris urang arek ngetes ka maneh. Sok. Lamun cek bahasa Sundana hiji, cek bahasa Inggrisna naon? Barudak kelas 1 ge SD Naon? Arapaleun. Bahasa Sundana hiji, cek Inggrisna naon? Cek Inggris nama one. Tuh. Wan. Apa? Bener. Jadi lamun hiji teh, Wan. Aya. lamun bahasa Inggrisna 2, cek Sunda 2, cek bahasa Inggrisna naon? Wawan. Gelo.
Bahasa Inggris hiji nanaon? Wan. Lamun dua, Wawan. lamun tilu, Luwan. lamun opat, Patuan. lamun lobaan, Parawan. beleguk. Kamus nanaon eta? Kamus nanaon eta? Kamus ti mana? nanaon? Urang mah nyokot dikena kamus Rusdi. Kamus Rusdi lah. Kamus terus dia mah. Cek lamun emak cek bahasa Sunda, naon sih maneh? Lah maneh masuk nyekok bong. Cing guys, pada dia. Pamun cek bahasa Sunda anak emak, cek bahasa Inggrisna. Mother. Apal? Lamun cek bahasa Sunda anak bapak, cek bahasa Inggrisna. Father. Lamun alo, Loader. Elit atuh. Sing waras, ngeloder. Teh mah teh mother. lamun bapak, Father. lamun alo, Loader. lamun aki, Kider. aya nu gelo, Idar. Bapak tetangga urang geus nu kilo mah bodi mah hayu bae idar kawaday. sing balik. Ari nu balik mah sarerege geus balik, nu can balik mah 5 tahun tahanap can balik. Itu malik-malikeun maneh. Tah teu dibalikeun mah tutung. Maneh nu tutu. Kapan teu dibalikeun? Jadi Ya. ini urang mah hidung ge. Cok indung urang ge cenah papa wayahna cenah maneh mah. Cok sanajan di ece batu ge hidung cenahkeun bae da hidung Cikopi. Cek saha. Di Ical di Parapatan. Aduh. Cek saha. Terus kumaha? Hidung ge hidung nyari. Naha. Mata kokole batu. Naon dua kali batana naon? Kapan baretona ieu teh urang Jepangna hidung teh sasakalana mah indung urang. Kumaha? Kapan ngaran-ngaran anu keur ka kandungan masuk tara puguh ka hayang. Bener. Harita geuning sok taroskeun ka ibu-ibu nu keur ka kandungan. Hayangna teh bangsa kutas petis teh, petis buah, petis jamu. Bener. Ari indung urang harita. Naon? Beda jeung batur asa reuy hayang petis areng. Terus? Ari ceuk bapak urang teh cenah petis cenah mana cenah karunya ka budak bisi ngowe. Derwe ngarotek areng beak 3 bungkus. Bubrak Itu maneh. urang kuro lahir hidung. Aing ngowe. Angger. Da bareto mah urang ngaran teh si Aday. Saha? Urang, Nah haning da aday-aday. kapan ngowek bae. Ya isi dikumaha nasibna. Mun urang mah hirup ge montong sadari teu ngomongna. Da maneh mah teu apa yeunana selahna. Hirup nyalung. Kalau bunga asep kawas bonceng sadari. Bencong. Oh bonceng. Tamana. Aduh subhanallah. Ai saya teh mah kapaceng-aceng ieu kawas nu wawu. Ah moal kan ieu. Maneh mah teu apal sih. Maneh sieun kumaha ku situ? Hayang apa kelemahanana hayang apal. Paling gerak kumalina. Saburan babarengan jeung si eta sarek TBC. Eta teh eueuh sinyal meureun. Lah lain awasinya geus begitu pembawaan anak buku. Ya tinggalikeun. Lamun hayang menyasi ya kudu sing bener. Tembokeun. Dempokeun. Arek milu maneh nyalung moal. Jauh-jauh ti Sisaga make baju seragam arek milu nyalung. Tuh, nyambung geuningan. Ada milu nyalung dia ah. Subhanallah. Teu apaleun namanya. Milu nyalung. Itu. Tas jaipongan. Capeun. Lain budak teh baru tore kasep-kasep. Ya. Rek dikumakeun. Arek nyalung. Milu. Bedu. Milu. Mani kerem. Mani jiga nu hendak atuh. Urang pergi itu teu bisa ngomong kalau urang anu rek. Kadieu manehna kadieu geura. Kadieu. Lamun ku urang mah teu mana-mana ge, ku urang mah teu mana ge hade. Ya, gitu. Sok gerak. Pemajikan maneh tadi cowok ku si papa. Di hari awewe maka dengeun nya. Ada. Mohon banget kau. Awas teh lamun arek hayang duit. Tuh, awewe jeung kada duit mah ngadenge. Ieu teh lamun di lingkungan urang mah ieu teh jalma anu tara ka ditu tara ka dieu.
Nah, Pembagian aya pembagian sok ribut. Nah. Kalah tina gerakan api-api teu kadenge tak kabasia. Bagus. Tuh alus. Alus sama tore. Gusti. Lewat ngadahan raskin. Naon kitu ari raskin. Ya, tuh anu hideung nu Beas sekolah. yang miskin. Boro-boro raskin sih itu menul pinuku bakatul jadi dahar. Nama geus eueuh raskin. Aya nama. Eueuh. Aya urang kemana teh meunang. Ayo nama diganti lain raskin ku rashar. Nahan rashar. Beras nu beunghar. Oh, cek saha ulah sakitu maneh teh. Di urang mah di ditu ari nu miskin ngan 2 kilo nu beunghar salawe kilo. Di mana eta teh? Kapan atuh jadi nu miskin mah pan teu kabagean da duit teh eueuh. Palingan maneh pegang wae. Urang mah ceng teh naon bae nu kira-kira matak seueuh. Nya. Urang mah kamari ge ceng teh RT ceng teh kabagean raskeun cenah maneh-maneh teh papalah ceng teh jenteng atuh. Urang mah ceng teh da sawah mah urang mah loba ieu lega ceng teh. Oh, ulah sok agulah. Urang mah mah aya nu rek merege raskeun bare teh ceng teh kabaturkeun bae lah urang mah beas mah berayo da sawah urang geus puguh lega ieu. Kitu sawah maneh di mana wae? Urang mah sawah mah lega di kaler nu urang mah sabau. Oh, nu di kaler. Anu di wetan, Nu di wetan sabau, nu di kulon, nu di kulon sabau, anu di kidul. nu di kidul geus lain bau deui meledak. Aya jamak kieu. Naon Hende, naon. Gusti. Lain dulu. Maneh. KHD, hirup urang bermasyarakat. Nya. Lain katu hari Hmm? dia deket ka desa. Tak kitu rek naon? Eta pan bale desa. Nah nunjukna ka ditu. Urang di kamari tah. Kalau dicarekan ku palurah. Ek naon? Meureun ek. Urang teh boga tanah toto. Terus Urang gimana? teh palurah ceng teh rek nyertifikatkeun tanah ceng teh. Oh atuh cenah bari nage ambil aya susuratan. Tak kudu kitu, kudu lengkep. Oh pada urang teh pernah kaos batur geuning. Kudu dipajegan ya boga taneuh teh. Ceng teh urang teh keur butuh duit rek nginjem duit ceng teh Ya. kaberi. BRI. Keberi. Kepandoan yang anu di kantor eta teh naon beri. BRI. Oh ceng teh keur butuh duit. Cenah kudu make sertifikat tanah. Oh atuh ceng teh nu urang rek sertifikat. Tah kudu gitu, jelas. Dicerekan ku lurah. Nah, meureun maneh salah datana meureunan. Lain salah ada tanah toto kapan urang teh ka desa ceng teh. Cenah rek naon papa? Cenah teh rek sertifikatkeun tanah. Cenah sabaratus bata lah ceng teh ngan 2 emer ceng teh. Da urang mah coba lega mah toto boga 2 emer nu dipelakan kuping gajah geuning. Ari imah maneh. Nan, Ari imah. urang mah imah kitu boga bare teh boga segede korek api ge di duru. Ting. Ah, menisok sombong. Ngerakeun. Ngerakeun. Kang Papa, kumaha damang? Ager. Aya wiat sahur di urang Pangandaran. Kumaha cenah? Mana tadi suratna, Dek? Ah, Allah toto suratna. Aya. Kan dipepencet urang. Sombong gitu. Ek naon eta? Nikahkeun. Nikahkeun. Ieu teh keur nikahkeun ieu teh. Ieu teh nikahkeun. Eta geus pel deui maneh. Keun bae atuh. Aing ongkos ieu mah hawana teh ngaheab panas. Ning, Teuing kumaha? kos mau mawa kompor we. Kompor. Narek ka mana di mana atuh? Ngomong atuh. Bedul. Lain hari mana bare teh keur direnokeun sawaka kunaon deh? Ya sarua we ku hayam. Lain ku. Nah, Nah, Mata karawas. atuh maneh ge ku kolecer baheula. Sawakana. Anu aya ulu ge puyeng bae urang. tak kitu doakeun panganten kurang. Biasa pipina make karang si bapak. Ai kamari majan aya kajadian di Saga kumaha? Bedul. Nu kawinan si Saga kumaha kajadian? Hari ieu nikahna atos. Atus lancar. Bangsat. Itu tadi. Akos. Duh alhamdulillah di dieu mah saralamet nu rek nikah. Ya kitu ditu kumaha? Di urang mah toto kamari tak urang teh penting ngarek hiburan kieu nepi ka turun. Nah, Nying. hujan. Awewe jeung panganten lalaki nang adat. Nah, ngadat Kapan arek di akadan teh jam 10. jam 10. Bari ngadaguan
kapan Amil. Amil. Amil jam 10 teu datang. Eueuh. Jam 11 teu datang. Bener. Datang-datang bedug. Keridar kawin kan poe eta keneh Poe eta ieu. Kapan Amil teu datang? Ai si ieu lieu. Maneh ngomong teh Jang cenah teh jam 10. Oh, kapan ya Toto anu panganten teh? Ulah tata tonton teh atuh aing. Ang Toto. Bisa ngeunahna ka anggota dewan. Waduh. kapan nyalon nu Bisa ayeuna. ngeunah, baru urang teh nyalon. Nyalon ku kumahaan Toto. Anu rek nyolong. Itu dia kepercayaan di situ. Kepercayaan. Anu rek nyolong si Toto. Di partai Gubang Gocir. Ampun Toto. Ampun. Nah, Acan ge ya ari pagawe DPR tah. Waduh. Wah, kacirian maneh mah. di DPR mana maneh? Mun neangan urang di imah poe Senin moal aya tok. Di mana maneh pas Senin? Pan urang digawe di DPR. Biasa make dasi Pakai dasi. Betul. plat Oh, beureum. bawa tas biasa. Teu boga atas urang mah. Bawa tupak biasa mobil, bawa laptop, turun. Bawa laptop. Teu buat biasa urang mah maju makana motor. Masukan bagian cleaning service satu. Buat lain munya aya di DPR cleaning service. Sugan we atuh. Jadi ajudan Jadi eta ajudan tuh. sugan. Urang mah buat urang mah digawe di dinya di kantor DPR. Oh, Jadi ajudan. nyupiran anggota dewan. Nah, nyupiran mobil, mau Lah mobil. bisa nyupiran ge hanteu. Atuh sugan sekretaris, atuh sugan. Boro-boro sekretaris kapan sakola ge teu tamat. Jadi urang jero. Atuh rek gawe naon mana di DPR? Di DPR mulungan cangkang aqua. Ari tas rapat. Matak mun tas aya rapat di kantor DPR neangan urang di imah moal aya da di kantor DPR mulungan aqua. Terus nu kawin kumaha jadina? Eta mah Toto urang cing tedeng karunya teuing. Meureunna ari ngarang-ngaran nu hayang kawin ieu awewe. Nya. Awewena geus lope. Loh. Ai lope teh kumaha ai lope teh? Kapan ari Toto ari awewe ka lalaki ka awewe sampe da urang sok ngadengekeun ari barudak ngora. Kumaha deh? Ari ka awewe cenah neng cenah aa cenah I love you. Terus Ari cek awewe na teh cenah aa abi ge you I love. hebat. Oh ka si neng anu ayeuna tadi nikah. Nya, kumaha? Eta tadi nama si anak ka si neng na. Tak mobil amankeun dalam mobil tah, amankeun. Nong naon maneh? Yang penting maneh. Amunnya peti mati sagede kitu. Terus kumaha? Si neng na ka si anak I love you. Nya. Ruk we karawin tadi. Nya. Sok tanya-tanyakeun isuk palap-lap. Nah gawe naon? Naon atuh balap-balap? Ih, Toto harmonisna rumah tangga mah lain karena Ulah tata toto teuing. Ang Toto. Duh, mending jit. Lain ruji. Ya, Toto harmonisna rumah tangga mah. Harmonis naon harmonis? Harmonisna rumah tangga mah teu karena loba harta. Teu karena loba mobil. Bener. Loba harta loba banda oge ngarang-ngaran teu saling hargaan mah antar salaki jeung pamajikan, jeung salaki moal harmonis. Dari rumah tangga ka kudu kawas urang. Kitu mah di rumah tangga biasa. Oge ka Neng, ka Acep anu uih. Keheula. Ai maneh rumah tangga biasa. Bade ngamah rumah tangga Bedul. kudu kawas emang. Mang. Maneh rumah tangga di biasa. Moran da urang ge sarua kawas baturan. Aduh, toto nganak biasa. Urang Ampun. mah ka pamajikan sok bebas tara aya Bebas. isi. Oh, kudu kitu. Kudu kitu, bener kudu kitu. Pamajikan Saling percaya diri, kaula. saling percaya diri. Pamajikan ka urang tara aya curiga-curiga. Kudu kitu, ha. Bebas urang mah. Bebas na, Nah, kamari bebas. pamajikan urang cenah bapana cenah sahayang lalajo pongdut karijung ceng teh. Kudu kitu. Atuh cenah anteur lah ceng teh anteur teuing ceng teh bebas jung bae. Kudu kitu alus. Nah, kamari reka pasar, cenah reka pasar jung ceng teh sorangan bebas. Bebas. Tah tadi pisan rebas reka dieu. Rek naon? Cenah bapana cenah teh seueur beas, bebas cek urang teh. Seueur bebas memang masih. Hei, ayo mana teh kieu? Teh bari toge kieu urang. OTM. OTM. Naon di ari kieu? OTM. Naon ari OTM? Otak miring. Weh, Naon? eueuh ka nyaho tah maneh mah nyaho nyebutkeun wungkul teh nyaho artina. Nah, Ari OTM teh lain otak miring. Naon? Orang tua murid. Jadi tuluy dikawinkeun poe harita panganten uji saga. Teu tulus kawinna Toto. Kapan Amilna datang bedug? Kapan rek di akadana teh jam 10. Jam 10. Jam 10 teh Amil teh teu datang. Teu datang. Jam 11 teu datang. Datang-datang bedug. Tuluy kawinkeun. Kapan Amilna ge eueuh? Salat heula eta. Kapan bedug datang? Kapan heeh? Mawa tas biasa. Saha? Amil?
Kapan teu datang Amil? Ya Allah ya Robi jam 11 teu datang mah cek maneh ge. Jam 10 teh teu datang. Heueuh kadang ge kurang ge. Gangguan, jam 11 teu datang. Bener. Datang bedug. Heueuh atuh sok truk tuluy kawinkeun ari geus puga administrasina mah. Kawinkeun ku saha kapan Amilna ge eueuh. Kapan datang bedug gai maneh? Ari bedug ge bisa ngawinkeun dia. Si eta mah puyeng si eta mah. Moal kaganggu ku lohor ieu atuh. Moal kaganggu ku lohor moal. Naon hubunganana jeung lohor Lohor nya teh? lah, meureun nanya. Geuleuh itu. Ah benernya. Sia. Anu otakna 5 watt mah teu kurang. Maneh nu lieur maneh. Ya toto ya dengekeun. Heeh, sok. Panganten teh geus aya. Aya. Panganten lalaki aya. Aya. Panganten awewe Aya. Saksi wali aya. Hari ngadogan Amil. Heeh. Dia kadang jam 10 teu datang. Bener. Jam 11 teu datang. Bener. Datang bedug. Pruk kawinkeun ai mawa buku mah. Saha nu mawa buku? Amil panjang bedug datang. Pan Amilna ge teu datang. Ai bedug. Kapan nu datang lagi bedug? Heuh sok kulit kawinkeun. Mah bisa ngawin ka bedug mah teh. Rujit sih teh. Nu datangna ge bedug. Biasa make mawa map. Aduh. Ai. Dulu eta bedug mawa map. Datangna kana naon? Kana motor. Kana motor. Can baik mawana mamawa bedug na motor. Kapan datang? Bedug. Wah, Amilna ge teu datang. Puyeng maneh mah. Lah boro-boro puyeng. Kapan jam 10 teu datang, jam 11 datang bedug beureunan teh geus siap meureun. Anu datang bedug cek urang ge. Bawa kantong. Saha nu mawa kantong? Amil. Biasa plat beureum, Pak. Bedug mah teu humu. Duh. Eh. Teuing hileujeng teh. Itu kasebut ama orang teh oki. Dianggap apa orang kebayun Kang. Gusti nu agung. Si karurungan sero teh atuh. Gas montong udu darek di eta. Aduh, kuntung di pesak teh. Bau tak kena baju. Aduh, batu. Ya, ari batur ge di dieu lain di dieu. Teh bodoh-bodoh teh ngirup teh. Deuleu eta. Tadi dia ya. Ulah seuri maneh. Urang sakapeung reuwas. Teuing ieu jalma turunan. Sing tetempo. Montong nempokeun kalah sieun urang. Biasa rek ngomong deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek ge tadi memeh asup. Lai sia mah geus di jero karek assalamualaikum. Tadi memeh asup ka dieu assalamualaikum. Halus nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di jilbab jadi calana. Naon artina? Mayoritas Islam ngajawab teu sadayana. Kapan sarere ya? Kompak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Montong neuleuh. Kumaha deh? Tadi kumaha teman direngkas? Direngkas. Tong heureuy. Cete rujit. Saha nu heureuy. Tari tumpak motor di helm cek urang ge. Gitu kumaha? Kapan tuh lu udah mah botak? Gara-gara tumpak motor teu make helm, bawa motor tarik, pakai helm kapan ngebrul buuk. Dah, mana karep ngomong teh. Lain tebok-tebok ka lapangan golek. Tanya rek naon. Jeung saat itu maneh. Jeung saat itu. Orang aneh mah ludeuh. Mulai kasar pisan. Ieu mah bisa ngomong tapi teu ka hati kurang. Nah, teu kati. Saat itu maneh. Ya urang asa mau tindak hees. Kunaon? Eta rek indiakeun. Meureun kieu Mang Toto Kumaha? jung ka pasar mawa duit rek balanja Aya. ka toko sandang murah. Heeh. Jung ka tempat olahraga make pakaian olahraga meureun rek olahraga. Olahraga. Jung ka tempat kieu make pakaian kieu meureun mangoge sarua rek milu hiburan. Ya.
Untuk seri dah gila. Mana ulah emosi. Gila tuh toh. Bisa orang teu kaur hees. Nalika aya pun lanceuk Kang Deol karorompo Kumaha? naroskeun kosong henteuna tadi sareng ayeuna alhamdulillah kosong emang dungkap ka dieu. Nuhun. Kurangnya. Nah. Si ieu mah di imahna kosong bae. Kosong bae kunaon? Sagala rupa ge karosong. Kapan bisa ka urang ka imahna ge kosong teu boga beas-beas acan. Geus kana beas ti wae aya maneh. Ulah ngahina ka batur. Eueuh deui jelema nu nyelakakeun kana awak ngajiga-jigakeun sorangan. Tak kitu bener. Di imah teu boga nanaon di lemur batur ngajigakeun siga jelema boga. Dina kasalepek era. Tak kitu. Mantak aing mah mending keneh teu boga mah teu boga we. Anjing. Wes. Ulah kasar atuh ulah kasar. Mane kasar ngobrol. Montong kitu teh. Ning mane unyang anjing. Goreng eta teh. Pan ieu mah anjing nu dipiconto. Oh. Di mana aya anjing nu dipiconto? Kamari ge urang di rumah panggih jeung Pak Haji da malon Pak Haji keunian saung potongan naon eta? Saung potongan tagog anjing cenah kitu. Berarti anjing teh haram setan kalakuan jeung bagus nagogna mah henteu nya. Oh, paingan mane sok nagog kawas anjing atuh. Ieu teh seni teh dibagi tilu. Tilu hiji. SNI S sesuai N narima I na instruksi. Instruksi seni mah pendidikan penerangan hiburan. Bener. Urang cokot garis nu katilu hiburan. Hiburan. Ngan sancana hiburan mangadungakeun ka duo mempelai muga-muga sing lamat lamut, Ai lama, lamat lila, ai lamut. lamut beteung. Jadi Sing lila betung kosongna sesuai jeung program pemerintah. Muga-muga rumah tanggana sing menuju NKKBS norma keluarga kecil bahagia sejahtera. amin. Bisaan ngomong nama. Paciri ieu mah sok ngadaharan neon. Nah, Panta cerdas otakna caang. ai maneh sok ka mana karep ai ngomong teh lain kitu ieu teh wawasanana alus, luas. Pengetahuanana loba. Aing ngadungakeun ka batur teh kauntunganna mah jeung urang. Tah, dengekeun. Mun urang jung kanu paeheun pok ngomong muga-muga nu maot ditampi ku Allah Subhanahu wa taala ditempatkeun dina tempat anu sampurna muga Allah. Kadenge ku kulawargana mah henteu cikopi jeung rokok datang. Tapi lamun urang jung kanu paeheun pok ngomong muga-muga nu paeh ulah ditarima ku pangeran demi Allah kampak kana hulu. Bener. Urang ngadungakeun ka panganten muga-muga sing salamet atuh Haji daganganna sing payu lamun kadengeun mah nya teu kahareup mere ka mang mere naon Mane mah kana minta menyelam minum air pan nyelam minum air. sambil Urang menyelam. kemarin itu ngajaran nyelam minum air kalah bungkang. Pantang jadi. Kacau teh. Gila. menawi mang ngiring hiburan. Bisa naon di mana? Eh? Hiburan naon di sana? Sigana seni mah keur di panggung, lain keur di jalan. Ya. Naon banyak kaluhur segala rupa ini. Ayo nu ngalenggakan ieu kumaha? Urang dieu ge kabawa keneh kana galuh. Lamun rek digawe pigawe heula kecap alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kagungan Gusti nu ngurus sadaya alam. Bener. Nu ngurus alam lain Gusti tapi puji ai puji teh hormat. Ai ngahormat teh teu kahareup bae. Manahap oge betan kidul kulon kaler. Kaluhur eueuh deui keur seni ge nu dianggap pangluhurna Allah Subhanahu wa taala. Halus mentak ai jama teh neangan ilmu teh ulah kumu palang nya hose jama kumu palang. cih nu kumaha? Kumaha deui? Kumaha teh lain pibiniheun lain. Mun jama kumu palang mun ngomong ka batur padu enak sorangan batur nyeri padoli. Aduh, goh. Iya nutupanana ari batuk teh teh kana tarang. Kumaha aing atuh. Lain dari mana di berkedawang hirup. Jelema mah beuki kolot nu teu robah ambe. Mata geus kolot mah kurang deuleu, ceulik kurang denge. Ambe mah beuti hayam baheula keur ngora kitu nepi ka ayeuna ge anger-anger. Ambe mah teu robah. Aing ngana dago abah heula bah. Ek naon? Abah naon? Abah nu boga mergo. Ya Pak Haji Edi aya ieu. Ya, Hehe. saha Pak Haji naon? Pak Haji Edi Mana? CS baheula di tahun 66.
Waktu di mana? Aduh, eta rambut. Saya tadi disamper Kusaha? bersolat teu Isya. Heeh. Geus meunang naon sia salat ti leuleut. Nah, aya salat-salat ngarepkeun bebeunangan beuteung meunang naon? Teteh atah keneh elmuna. Nah, aja Gusti. Da aing mah lain nanyakeun menang mobil. Lamun cek aing kitu tah. Aing salat teh lain menang mobil menang sawah ieu. Menang naon? Biar mana nanyakeun ka urang cenah basa depan nyamper ka urang teh keur salat. Menang naon sia salat? Beuteung meunang naon? Belegu. Aing mah menang abdas. Pantu abdas mah teh sah. Punten Kak. Mana sok salat deh? Sok. Oh sok. Aduh, Abah. Alhamdulillah. Naon dipesakan? Baca nama eueuh deh. Ek naon di ka euceuna maneh? Lain tanya. Cek urangnya sih ya masak nuluy. Nuluy kumaha? Tadi cenah hayang panggil jeung abah hari geus aya. Heuceu. Malah ayeuna mah ngadago Pak Haji adi we wungkul. Ngan lamun Pak Haji kaharep mah nya nu hajat henteu. Atuh Pak Haji nu hajat orang gaul ini. Aneh. Apaleun kana gaul mah tapi Demi Allah ai sugan neungeul batur teh nyeri. Baru aing ge nyeri moal aing. Kajen hari karasa mah. Neng. Neng. Punten Kang Tato. Kalau hiburan tanpa make awewe seperti bulan yang tidak berbintang. Seperti kai tak berbuah. Ada hiburan nanti kumana-mana jeung awewe. Alah neng ka dieu heula sakedak Kang Sablon aya priyogi neng mengpengker di papanggung bok manawi neng neng ikhlas sareng ridho hiburan sareng Kang Sablon di Pak Haji sadang murah air radio tara di Pajegan ngadin di bae maehan age Bieu di mana deh? di dieu pan kudu mah di ditu pan kabel na paburantak cekop aya petugas hebat. Lain. Tiga kamaru mana Pak? Urang bari jeung merong bari seuri urang leuwas. ejehna Kumaha di mana eta? najan umur Desember kahayang mah Oktober geus kolot kahayang mah sarua be nempo nu kieu mah anger nyenet calana beuki serjo kabeneran aing teu make selempak tuh asa uyan ayun Maneh mah ari rek init-initan cek urang tarapi atuh make kolor, make selempak. paling salah kalah mawa tiung inung budak ngai nu batur naon parabna ini siga rempuk Orang nu manehna mah kaos jarum kaput kita ngaranyeunnya. Mari sudah jabakeur leutik jabang ngalanganyan epokna teh cenah jung cenah maneh geura init ka Kalimantan. ngilik-ngilik incu aing Aduh. Begitu boga incu. pugu da aing nganak ngeranger Bapak kolotna kieu anak incuna tidak kumaha. Leuwih pecet cenah teh. contohan kuneng sakedik we ke nu ngalaguna mang sangakeun ka abah sakulawargi oge ka Bapak Hajat ka pun Bapak Pak Kumis di Cibogo umum nama kaum dangu sadaya we laguna teh lagu nu kieu ya ngembing asih tekalis domepat tepi
bagaimana wayo sanajan bari panggang sumalindung wahaji eti deui sumalindung dina kalbu karasa pahaja karasa minuman edan juga jaipongan teh lain mana mah ayo bae sarang surung kanu kerja ipongan kumadi kawas eueuh bae tempat jaipongan nyedek bae ka dieu ongko ieu na cicing bae lain kali atuh manehna tuh neng atuh jaipongan itu surat izin hajat teh jeung riweuhna menyain ulalajo aman ai seunina rek riweuh jaipongan nyedek bae ka dieu ya jaipongan kieu neng da ieu bagedor sia ya ulah nyebut embung kop jeung sia ieu non ya pulangkeun deui ke mah aya implik kalau yang udah tua berweb gitu aya sora begitu beda-beda ngomongna ka mana ka Arab di kaum mah euy. jenteng bibir aing ieu Ya heueuh namangan kudu sing pantes segala rupake. kuat dicarekan di Pan maneh teh nyeni di dieu teh cenah nyeni teh kudu sing nyeni, seni teh kudu sing nyeni, kudu sing pantes. kuat dicarekan di seroto anu sing seroto Arek tulus ka kuring aku minantu moal ieu. Hei Toto tong kumawan nih Nah, gitu-gitu ge kapan eta teh mito hamane aduh eksios nih bisi teludeng nam dianter erek sia jaipongan kawas tadi sok bagian mana bagian jaipongan. mana bagedor aing kudu sarua jeung sia hablum minanasnya Moal sok. tanggung mito ata Wah, sok. Wes. Salah atuh salah. Kita. tah si dekung itu Nangkara hayang urang pak berengos. kan hayang meunila lajo Mun aya bagedor lajo. Pak kedor lajo. Tah kitu sok. Nah, langsung DJ. Sakoy. Pahajat haturan wilujeng tepang den napakeun larang seuni salam tepang ku haleuh rawistina dino angga rasa tepang ku kamangan aring mana kan kumahan atuh Pejet bagedor lah. Padahal ditelengas-telengas teuing. Kau tulungan itu hato. pinatu nanyarekan dulu tuh Pada kembali. tekuna naon tong Kang bisa aing boga kesalahan ka tukang inget na ayeuna ulah teu aing disiksa keur hiburan nu hajat surat izin nanti kapolsek 7.000 nah yang mehan aing mah paehan we sakalian aing keur salse Moal, urang gampang. Urang lain ente sieun ku di dinya mah. sia mah aya sini siga preman Ari ku di dinya mah teh sieun ngan urang mah mun kuminantu sieun mah. tadi dia ya Ngan bari diuk Sok diuk ya sok. bari diuk kami sapan Ini hayang ngarene jeung sinep. aduh. sangakeun dina laguna papacangan olah Moal. Sok ngalagu.
Anggakeun dina laguna papacangan ka Abah. Ulah. Moal. Mari wah. Moal. Mana naonnya? Moal. Ulah. Moal. Tadi ge. Sakeun dina laguna papacangan. Ulah. Lu jieu teh segeur lagu mamana naon ieu. Sia nu belagu. Kan papacangan teh kitu laguna mimitina sun. Lain hayu ge nyebut moal. Udah mana juga teh nyaram ka urang. Cuk mana ulah. Dicakeun rambut. Duh kos pelok buah ge. Wah jona teh. Wah jadi orang kudu eling di dunia pahajat orang umbara hamoal langgeng salamin. Gawat atuh. Tulikeun. Gawat atuh. Nandi. Gawat. Tulikeun. Jadi aing teh gede pisan buruhna. Akitu kumadi kapan cenah maneh nu ngalagu urang jaipongan. Siapa sinden hiburan-hiburan dipejet aing tidak gor ka dinya tah. Kena keur kumaha di. Da urang mah teh kaciri kapan urang keur jaipongan dia. Ulah padempet teuing geura. Maboknya sia. Aing. Mabok. Heeh. Godak mantap. Eta sakola tinggi aya godeg heuh. Mane, gelah ari maneh nanyana kumadi? Mabok sia. Heeh. Atuh lain godeg atuh. Nuhun gitu. Tidak. Dibuli. Banci Ulah adak teuing geura jaiponganana. katempo. Nah, atuh naon nu katempo beuteun katempona naon? Wae teu kadeuleu ieu da luhur. Sok tulikeun. Angdeo hampuranya tadi cenah emang kudu datang ke dieu emang teh nulungan nu tabrakan Di mana? Tasik teu mau KTP. Terus Paingan maneh peuting ka dieu. Teu mau KTP polisi bingungeun mulangkeunana. Terus Milu be emang teh nulungan di kumaha? mayit teh dicurulungkeun we sukuna ti luhur. Nah, Borosot dodol paye pulangkeun ka Garut teh nah kitu. geuning jika Garut. Pancirina dodol nu kaluarna. Berarti eta jama weureu dodol urang Garut. Lamun burulukna tales, Hah? mun tales. Kan ieu sia nyahona. Lamun tahu, Hah? Mah di Bogor. Tah, sia apa lu urang Bogor mah. Lamun dijurulungkeun sukuna ti luhur borolok wajib sililin. lamun bilik, Tah lamun bilik mah ticinya lindung. Biar cilaka jurulungkeun sukuna borosot bata. Naon? Bata rumah. lamun jeger tabrakan burulukeun curucur di hideung urang mana? Joget dia. Joget. Bisa joget di mana? Baheula anjeun cinta ayeuna ciga nu mewah padahal urang baheula kapan aku simika cinta abong kena mantan cinta mun tepang siga nu era padahal urang baheula kapan aku simika cinta mantan cinta mantan cinta mantan cinta mantan cinta
demi Allah yang lieur mah tong teuing meuli botolan Nah, ngigel kieu ge puyeng palingan kumaha tuh mana kaos rek locot. mantan cinta. Kumaha tadi tadi? Lain melodi diborong ku sorangan bani nepi karek ngowe sia. Mantan cinta. Waduh. Comot. Gila. neng uyuhan teuing atuh euy Kumaha? ti taun 66 ngincak dari luhur Daya nepi luhur. ka ayeuna uyuhan aya keneh bae nu butuheun teuing padah mun butuheun nasi deol mah Ani si ieu mah hirupna tanu teu boga pamadegan teh ieu mah hirupna teu boga pamadegan. Ah gitu kumaha? Bareto mangung jeung urang basa di Cipasang. Ya. Papa hampura cenah urang di semet ayeuna ka hareup bisi teu papanggih deui dina geusan ke manggung. Ya. Da urang mah cenah ti semet ayeuna mah rek prek moal manggung-manggung. Ning ayeuna maneh manggung deui. muasot kan mun leutik ongkosna ai gede mah here Gitu ya gede di. sieu aing nah nuntut sieun ragrag Kitu maneh eta huntu kumaha? Mantan cinta. lah ngejodog ah pan kamari di Karang Pucung cenah padalang ngaleueut cenah aing teh pergot kana cai kop kanu buleud digeger teu sapat alungkeun ka kolong panggung ngobrol jeung mahajat ngahos-hos bruk nya pakuntu eueuh di teangan ka bawah ku jenang panuntuna ngaganti Nu maneh? oh iya Oh, make apa gitu? Make HP dia. Make HP. Nah, HP aya HP mah pada telepon. Lain di urang mah HP mah lain pada telepon. Naon? HP di urang mah. untuk basuh ngalagu joget aing ngek joget Minta lagu naon maneh? naon be Urang mah lagu mantan Mending kan- cinta Maripo dina melodina kaos maneh Si jeung itu ngowe. melodina. dulu aku suka kamu dulu aku memang suka Sing enakeun. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Itu. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Itu tuh. sebelum aku tata mau tak kasih apa aja Nya tina mara tina lagu. Lain sih mah lagu tina lagu Mira Santika jadi kan apanya dong. Sing balik, sing balik. Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak lain nya dong tak sudah tak sudah hey Aduh, Gusti. teh nyahoan dia pemajikan mah duit ladang kieu teh nyahoan kurang saeutik kegalendeng we Kapan panjikanna ge eueuh nu maneh mah? komo lamun tunggul kawung sayang piit Naon? balik manggung teu mah duit pan tunggul kawung sayang careuh Kumaha? teu mah duit soten balik manggung tuluy nyaruh Saha? cia matak maneh tong sok diboros segera ge Heeh. ami teu hampuang balik Ih, sing bener. Sing bener. tuh sanggakeun sakemampuan sok ayeuna neng joget jeung akang ka dieu 1 2 3 4 naon dia nyaon Menta laguna, hayang lagu naon jadi puguh. ku minta kasih tahu lagu ka anak-anak ya bapak minta lagu Naon? ketika pina-pina maneh pak ceker Aing gila boga pimitoaeun model kieu. awa pino Aku kitu hormat. Hayang lagu naon lah. Kudu sing bener. Da mau ku si mayar ieu ka kami mah. Mau ku si mayar moal. lagu anu eta nih sia mah bisa anu lagu eta nih ka Naon? semalam aku suntukan aku mendengar Lagu naon nu gitu? nyauda Gusti. kena not iya teh Mana rek joget? Jeung sa jogetna? Aduh.
aduh ngobrol ngerasakan lagu katanya sok berang maju kalohor papatong nukoneng entrep naregang ngageter jangjang nakir ngagupayan pance keur wasiatan sore menggo kaasar papatong ngalayan ngawahan arek pamitan poma tong kajonjonan papatong nukoneng tembong deui leungit ini tepami papatong nukoneng tembong deui tilem bewara baturna lakere tina kariwe rak pasrah kanu kawasa lakere tina kariwe rak pasrah kanu kawasa kunaon mana-mana ge moal bener ngerepes nyolok mata. Lain urang mah aya joget ajukan paparan kono joget anya ngawat ka dieu aya. sing bener Aya lamun pakewok di dieu dina sabang. lagamna segera tingalikeun papa aya lagam joget tingalikeun papa Yang di sok sok Urang ngerepes teh beungeun. Ami teu ngain. atuh jenting leungeun aing ya namangan pada puyeng nempona Kalau kita dibel kana pipi. nyet 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 ngerenyet hati asa dikenyet-kenyet dika opa deket langsung ngerenyet nyet 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 ngerenyet hati asa dikenyet-kenyet dika opa ante langsung ngerenyet sok maneh padengkeun komo asik paan kalau komo cacakan pak anggang kegeranya dan padengkeun komo ayah paan kalau komo cacakan pak anggang kegeranya dan nyet 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 ngerenyet hati asa pakenyet kenyet paham bro kumaha Kangjeng Rama geuning jogetna Kangjeng Rama teu sae wae ingat mana pinter ngadalang dalang lin tadina Biasa batur mah alakurnya. Kongsi baheula wayang maneh cing ai Sarabima ingat keneh dina dada kumaha iya iya kakak pujali tengah aku Bima dina dada suara saha eta suara aing kan nyaritakeun kitu Bima Won si Toto. Yo mending keneh ami teh ditepakan bae ku si Toto mending keneh make nu kieu. cing ayeuna lamun bener we Sarabima cing lagu potong bebek ke Sarabima Wah
Terang lagu Bima mah. Terang lagu. Budak heula. Baheula ge kuring digedog salah ngapungkeun nek ngapungkeun Gatot Kaca kalah Bima pan diaraukan. Komode lamun Bima ngalagu. Budak heula Bima ge. Mana bisa lagu potong bebek teu? Bisa. Sok kira lagu potong bebek heula maneh. Potong bebek angsa dikuali. Bener. Aya nama ngalaguna kumaha urang jeung maneh gitu. Aya nama. Jadi ngalaguna kumaha urang jeung maneh. Ning? Kumaha sekali Pak, kumaha? Heeh. Kumaha urang jeung maneh. Mun arek ge kumaha maneh jeung urang. Kapan sia ge terus cenah kitu. Daing mah jenius otakna. Potong bebek. Potong bebek angsa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Dorong ke kiri, dorong ke kanan. La 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 la. Lagu naon eta Kang jeung Rama. Potong bebek. Si Kisara Bima ngalagu potong bebek. Iya iya. Kakang culit tengah ku Bima. Potong bebek angsa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. No. Naha. Teruskeun. Papan aing nu ripuhna. Papan Sora Bima. Hulu hati asarek ragrag. Arimbi. Suara Arimbi kumaha? Suara Arimbi. Bengek. Sok kumaha contohkeun? Bu, putra panjenengan. Nah, aya naon kasep. Potong bebek angsa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Dorong ke kiri, dorong ke kanan. Lala. Ngaing di lembur baturnya. Ngagandengan. Ku suara Arjuna. Ku suara Arjuna. Suara Arjuna. Kalau potong bebek. Net. Aya naon ka wayahna nya. Duh, sok sieun aya si Rusma. Gitu ku naon? Naon urusanana jeung Dalang Rusma? Sieunan ku Dalang Rusma kieu. Bisi digeungeurkeun menyayar Arjuna ngalagu. Keun bae. Sok cik Arjuna pon lagu potong bebek. Cenah naon? Da keur bubur hieu. Potong bebek. Angsa dikuali nona minta dansa 4 kali dorong ke kiri, dorong ke kanan. Alala, modar. Ku komayana jajal. Kokoyok komayana. Komayana mah dina irung. Cing. Orang hayang kasih da ngadengekeun Cing, sok. lagu potong bebek ku komayana. Rama guru. Matang memek. Potong bebek. Moal masjid sabab nyokotna tina irung dina Mahabharata Potong ge. bebek. Aduh aya anak dawala hulan. Matang memek. Potong bebek. Ayo. Langerakeun. Disebutkeun mun arek ge potong soang. Mane masih urang mane pak gebrai. Naon? Kunaon mana? Raja teh seri pada urang yang pak gebrai. Mane seri? Jeung calana aing laledok. Calana naon eta? Calana naon eta? Calana naon? Lepis. Gus lapis mah lain kitu lepis mah. Kandel lepis mah. Maksudna pan ameh digeungeureuhkeun ku Pak Haji Sandang Murah. Terus kumaha maksudna? Sablon cenah nyebut lepis gitu karunya cenah ke di bahanan cenah gitu. Ai maneh. Teu boleh kitu jeung kitu we hayo. Nya, Loba katidang mengharap. Kang, Kulan. menyelam minum air. Bener. Mang teu keur ngaronda. Ngaronda. Ai tugas ngaronda teh melihat, mendengar, melapor. Bener. Kusabab mang tadi eueuh laporkeunna naon? Nya kapaksa mang milu hiburan. Tak kitu. Bisi mang keur hiburan hek di ditu ayana naon? Mang rek post deui. Ayeuna Ngan hayang panglagukeun heula ku Mang Toto. lagu naon deui cing? Eh? Lagu naon? Anu kieu ye Kumaha cing?
abdi miharep datangna ka asih anjeun nu geus remen ngajir madina lamunan Asik. tapi kunaon geuning geus jarang nembongan ibarat kembang nu jadi dina lamunan lamun nintean kumantak sieun jeung keun ibarat kembang miharep datang bulan cinta kuring geuningan ukur kalangka nu sabenerna wedi geuningan ukur nyarina Naon eta dia? Sieu mah kieu unggal bebeunangan ge sok dibikeun Oh, halus. Halus. tapi ka dia mobil ieu nya nu moga lugu Mana? Naon nih? Lagi trek naon? tadi di letter S mun teu dipengkolkeun lempeng Nah geuning. Dipengkolkeun ka mana maksudna? setirna Oh, rek digebrus. panjalana pungkal pengkol mun teu dikitukeun mah lempeng Arek digebrus mobil teh. naon ieu gatol Eh? gatol Aduh nuhun Pak Hajat Mana? acan Mana? Ulang erakeun. tamak kita jangan dianggap main-main Pak kumaha dah Atuh seru aja we bener gitu mah. Heran urangnya. cok mang toto teraskeun deui lah mang tada geus kolot ripuh anggapaana ambekan ungap Ya. mang mah geus kolot Ya. insyaallah Tuh. alah wah haji atuh meuni sareng ibuna Mana ibuna mana? Mana ibuna mana? Saya. oh Bujur lain. dia neng Mending heot mana? Mending heot mana? deuh nuhun wa Aduh, sing mana? pajeng daganganna wa nya rega 5.000 2.000 geura erep sepoe ge Ulah atoh mana? Ulah waka-waka atoh. tanya kapan mana dibere ngadungakeun teh cenah gerami teh erep cenah harga 5.000 jual 2.000 isuk mah bisa balanja apa aja deh kumaha ya akur nu tadi Cing ieu bisi beda, bisi beda. teh akur nomerna bet akur ini yo Akur teh. Sarua teh. 2 kilo 4 anggernya Sarua ada di Samsung kabeh ge. kan di dieu heula Aduh. asarek mampus mun teu dipentayeun emang kena luput cilaka Kabina-bina teuing. Anu mana? Anu hiji di pohon. comel si toto di ongko kadengi yang kira kita toh Bener hiji di pohon? Mana pohon merah di jadi itu? kan ada urut ieu teh mah Cak sama ya ampura heula nya mang Kemana? pengen dibikeun kali hiji sia teh mang istirahat terus ke deui ripu ieu beuteung Naon teh? Kunaon beteung? kunaon heula beteung Beteung kunaon? basic penting nama ayeuna maneh urang mah sok kariwang ku maneh pada nyebutkan ieu we ripu beteung kunaon bisi gering rek digandong kunaon beteung lain digandong mah lain nyeri beuteung belgu Kunaon nyari gadong? budak gondongeun Nah nih, kakara digandong nah nih di gadong. ulah budak gondongeun disuntik Nah, bere tonggong geura waras nah, mah mungkin. kan budak gondongeun hayang digandong Wah, gandongeun gitu mah. ya Itu. mah istirahat we nya sekedar Pun mang. insyaallah ke dedik Mang Kode, kepayunan. aing rokok bisi gerak-gerak Naon urag-urag. Aduh, bener yang deket sinden mana? Nurup cupu. Jika Lydia kano jeung ujung gering.
Aduh, nah gitu. Ari diuk hayang arene. Terus, Urang masih nalipak maneh atuh. ngalipak ka maneh kumaha maksudnya? Celengan pleret. Urang medamel pagelaran seni calung, paduka sambut sunat kalampah, sateacan kana pamudut-pamudut lagu, nu bae kaberes kabina kita nanti Bapak Haji Uro. Amin gitu.